Bismillahirrohmanirrohim. Ya Ali yuhai Ali, aksir kudu ngalobakeun anjeun mina duai tina dua Allah di anu allama anu mapatahan ni ka kami hu kana itu ladi saha Jibrilu alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam. Wahwa sareng ari itu doa eta adza imatu anu langgeng fiddini dina agama wa dunya sareng di dunia wal akhirati sareng di akhirat. Ya Ali yuhai Ali, idza ra'aita di mana-mana ningali anjeun al hilala kana tanggal fahalil mangka kudu maca tahlil anjeun salasan kalawan tilu wa kabir sareng kudu maca takbir anjeun salasan kana tilu. Wakul sareng kudu maca anjeun Allahu Akbar kana lapad Allahu Akbar. Allahu ari Gusti Allah eta akbaru anu agung, wa a'azu sareng anu mulia, wa akdaru sareng anu kawasa, mimma tina perkara akhopu anu mikasieun abdi kana itu ma, wahdaru wa ahdaru tegesna mikasieun abdi kana itu ma. Ya Ali yuhai Ali, ida la koeta di mana-mana manggihan anjeun man kajalma tahdaru anu mikasieun anjeun hu ka itu man, fakul mangka kudu maca anjeun Allahumma inni adra'u kana lapad Allahumma inni adra'u. Allahumma nun Gusti Allah inni sanyana abdi eta adra'u nolak abdi bika sabab Gusti fi nahrihi dina nyang hareupanana itu man, wastakfi sareng ngalap cukup abdi ka Gusti godo bahu kana benduna itu man, wa a'udu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min syarrihi tina gorengna itu man. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji fi fununisata anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang pan anu beda-beda. Kola ngadauh Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, ya Ali yuhai Ali, ibeda kudu ngamimitian anjeun man kajalma lakoeta anu mendakan anjeun ka itu man minal muslimina anu tetep ti jalma anu Islam kabeh, bisalami kana maca salam, yak tubu mangka bakal ngaganjar saha Allahu Gusti Allah laka ka anjeun isrina kana 20 hasanatan tina arah-arah kealusan, waroda sareng kudu ngajawab anjeun assalama kana maca salam, fallahu mangka ari Gusti Allah eta yak tubu bakal ngaganjar itu Allah liman kajalma roda anu ngajawab itu manhu kana itu salam, arba'ina kana 40 hasanatan tina arah-arah kealusan. Ya Ali yuhai Ali, iya ka anjeun hungkul wal godoba sareng kana bendu, fa innahu mangka sanyana itu godob eta minas syaitoni tetep ti setan, wahwa sareng ari itu setan eta akdaru leuwih kawasa itu setan ma kana perkara yakunu anu kabuktosan itu ma eta alaika madarat ka anjeun pihalatil godobi dina tingkah bendu, wa iyyaka sareng ka anjeun hungkul, wa iyyaka sareng ka anjeun hungkul wada watal madlumi sareng kana doa na jalma anu didolim, fa innallaha mangka sanyana Gusti Allah eta yastajibu bakal ngaijabah itu Allah lahu ka itu madlum, wa ingkana sanajan kabuktosan itu madlum eta kafiron jalma anu kafir, fa alaihi mangka eta tetep madarat ka itu madlum, kufruhu ari kupurna itu madlum. Ya Ali yuhai Ali, iyyaka ka anjeun hungkul wal yamina sareng kana sumpah al fajiro anu lacut itu yamin, fa innaha mangka sanyana itu yamin fajir eta munfikotun anu meakeun lisil ati kana banda dagangan, wa mustahikotun sareng anu ngahak lirizki kana rizki, wal umri sareng kana barokah umur, wa mustahikotun sareng anu ngilangkeun kana hak
li rizki kana rizki wal umri sareng kana barokah umur. Ya aliyu hei Ali man ari sahabai jalma eta amaro samang-samang samarentah itu man bil ma'rufi kana ma'ruf wa naha sareng ngalarang itu man anil mungkari tina pamungkaran argoma mangka ngahinakeun saha Allahu Gusti Allah anfa aduwihi kana irung musuhna itu man dina pada ngarendahkeunana. Waman sareng ari sahabai jalma eta sodako samang-samang sak bener-bener itu man fi umurihi dina pirang-pirang urusanana itu man godoba mangka bendu saha Allahu Gusti Allah li godobihi karena bendu na itu man wa idza baka wallahu alam.